Lur, sekarang saya berada di desa Ciloa-nya. Ieu katapangna teh ieu geuning di Ciloa-nya. Cenah geus panen sabaraha kali cenah teh di jerona teh sabangsaning bubuahan cenah ge nya cuang ningali ieu balai desana ieu jalan di pinggir jalan aya balai desa. Ieu cenah ge ketahanan panganana teh. Naon ieu teh? Ieu teh cenah mangrupakeun ketahanan pangan cenah ge nya. Di dieu mah rada bedanya. Ai di nu sajen mah domba, lauk. Aya domba. Geula. Kamu buku can disebutan ge. Cenah ge ieu naon ngaranna teh katapangna teh anu jenis buah-buahan cenah di dieu mah nya katapangna nya aya buah melon nya tah. Ieu mangrupakeun program ketahanan pangan. Selain ieu oge aya domba aya, Bu? Aya domba. Domba. Selain domba aya naon deui, Bu? Aya pisang kapendis. Pisang Cependis. Kapendis di mana lokasina? Aya sabaraha puluh tangkal? Ratusan. Aya pisang kapendis cenah ge jumlahna ge aya ratusan. Aya dombana? Domba aya 40-an. Aya 40 domba cenah ge nya. Cenah ge geus ngajuru lah pokok namanya. Jadi selain domba, selain pisang oge nyaeta ketahanan panganna ieu salah sahijina oge nya. Ieu teh sabaraha kali ngical, Bu? Oh, sering. Oh, atuh da. Ini segini teh mau habis ini teh. Ieu mau habis. Tapi ini teh Bu Buta. lain butak, Lur. Jadi teh buah Bulukan. naon eta tuh? Buah melon. Buah melon ieu teh cenah geus sabaraha kali panen cenah ge, Bu? Ari buah melon ieu aya masa berhentinya tidak, Bu? Ya ada ini mah kalau yang di tempat-tempat itu mah itu satu kali. Polybag mah udah satu kali aja udah buatnya. berbuah besar itu udah. Kelari di belakangna naon? Hidroponik. Hidroponik. Make cai. Lamun make cai mah bisa sabaraha bulan, Bu? Atuh selama masih ada betina mah masih ada kesempatan berbuah. Jadi selama ada masa betina nama terus berbuahnya jadi ente jiga dipelak anu model kieu ya tah. Lamun dipelak model make polybag kieu ya ada batasnya nya. Bu, lamun make nu kieu kira-kira sabaraha kali panen? Satu kali cuman diambil satu buah. Satu kali. Dari mulai nanam sampai berbuah itu 75 hari. Gitu. Nya. Jadi lamun dina polybag mah cenah ge ieu anu buah melon ieu mah jenis kieu mah cenah lamun dina anu kieu panenna ngan sakali. Tapi lamun dipelakna dina cai make cai ieu media nanya. Make cai kieu ieu satungtung masih keneh aya nyawaan mah tuluy cenah kieu berbuah teh teureun-eureun jadi sejenis model waluh nya jiga waluh nya nuluy jiga waluh nya jiga waluh cenah kitu tapi rasana beda di dieu mah nya amis kacida cenah kitu nya. Ieu mangrupakeun program ketahanan pangan teh di Ciloa aya 3 progres ketahanan panganna nyaeta buah melon, cau sareng domba nya. Cauna ge lain cau biasa, cau ka itu teh ya ka supermarket. Cauna ge lain cau asal cau da. Dia mah cauna ge jang. Cau kuring. Yang kayak supermarket.
Cau nage khusus ya manyengge cau nage anu cau ternama teh nya anu sok biasa diical ka supermarket sana kayak gitu nya. Eta Bu ari diical supermarket ari cau saberapa kali panen? Jauh mah sekali atuh. Entah seberapa kali panen? Oh, tuh. eta main nama ku tuh kubung des ayeuna. Heeh, eta kubung desa seberapa kali panen? Suka itu. Yo jajan kemana deh? Ari cau jangkana satahun sabaraha? Jauh teh. Ti mulai oeran. Apa nama? Aya 4 bulan aya. Sekitar 4 bulan 5 bulan lah pokoknya namanya ari cau mah nya. Tah sapertos kitu lur nya. Heeh, ieu ketahanan pangan teh di desa Ciloa. Bilih peryogi ka tuangan model kieu nya bobohan mangga dongkap ka Ciloa nya. Susuganan urang di dieu aya anu asak nya sok mangga dipeser. Cuang ngontrol. Assalamualaikum. Jereng jereng. Walah. Naon ieu nu tinggal rantung kieu ieu? Hah? Naon ngaranna? Melon. Meong. Meong Pak Ucin. Melon cenah ge ieu. Aduh aing mah ara ieu mah. Ieu mah melonna rada beda geuning kieu ieu mah nya leutik. Aya nu gede. Mun aya nu gede berarti aya nu asak. Atuh ari ruang kumaha ka dieu? Aya. Jangan saan Maya. Jangan saan. He melona naon ieu? Melon sweetnet. Sweetnet. Heeh. Sweetnet. Sweetnet. Oh, beda-beda melonanya. Ya sumu. Oh, iya sakilo sabaraha? 35.000. 35.000 sakilo. Aya anu geus gede. Urang meuli. Si eta mah ari urang rek meuli. Nyirian cek Pak Ucin. Kudu nyirian. Heeh. Jah aing mah engke ngasaan heula cik jiga kumaha engke kurang dicirian. Itu ngasaan Bu Umi. Heeh. Nih cik. Cuang nyobaan we heula ayeuna mah. Tah. Sekarang tuh kamu sek. Ieu kumaha? Motongan ieu kumaha engke ieu? Carana ieu? Hah? Itu tuh. Nang sa aya yang nyopongan sa? Tuh, Bu. Heeh. Kala. Aya mah melon aya sekian. Heeh. Aya sekian melon geuning. Oh iya mah bareng melon geuning. Koneng. Oh, heuh, koneng. Kan biasa nama bodas gitu teh. Hejo. Hejo gitu. Sana ieu mah koneng. Koneng. Ini cik ngasaan lamun ngeuna urang rek tuluy jadi. Urang rek nitipkeun. Rek nyirian. Pentilna bae Pak Ucin mah. Aya pentilna. Aya. Menta nu hideung pentilna. Hiji dua tilu empat lima. Dalam. Endi eta sok atuh kubur ieu sekuat hayang. Kande. Sabira aku. Aduh aing mah. Jadi pesek dah. Oke, itu kelaya. Ieu ngaranna Sweet. Net. entah wak eta ieu naon ngaranna ieu? Melon. Sweetnet. Melon sweetnet ieu. Melon sweetnet warnana kawas kieu nya. Ari melon kan aya nu bodasnya, aya nu warna kieu mah sweetnet ari nu bodas naon ngaranna? Madu, melon madu sugan buin. Anu no. Teu nya pokona mah cuang asa aja. Ngeunah pokona. Ulah bari kode ya. Siga asuh. Saking enakna, saking nikmatna. Dominan ieu mah beda rasanya. Iya dong. Melon sultan. Itu karek ngalalang. Rasanya beda. Ini ngalah langsung. Tidak diindekeun. Tidak. Kamu dindek. Kalau diindekeun leuwih ngeunah. Lebih manis. Lebih ngeunah. Oh, kalau diindekeun mah leuwih ngeunah, leuwih amis. Ieu teu diindekeun langsung tina tangkana langsung diala langsung krenyes ya. Langsung dicaplok. Uapkeun. Anu juwabkeun rasana pokona mah Ekspresi teh siga nu aseun. amis. Apa ekspresi? Ieu geus benang ngajual ka mana wae ya? Oh, udah banyak mana? Hah? Udah kemana-mana. Geus ka mana-mana. Atuh urang eta ngaranan hiji urang Sing teu ka dieu deui Pak Ucin. Sing kabut. ka urang mah ulah hak itu atuh. Sabaraha tuh? 50.000. Terus eta mah beuki ngacapluk. Oh, cina ge ngacapluk bae kurang lagi. Dia dijual ka batur berarti nya.
Ya tuh. Bising aya nu peryogi melon Sweetnet. rasanya pokoknya mah geus amis kacida rasa madu jumadu nya rasana enak jumenak hargana nyaeta 35.000 ayana di Desa Cilowa ngan kudu pesen heula soalna ieu masih kene ararat. Hawa juga guys. Ya rasana geus bisa nya. Anu orang cong nyobaan deh nya. Pokokna masa lagi jan sibuk mun atana mah teu ngeunah nya berarti nya. Eta atana ngeunah teu. Kamu na orang teh gagawe ieu teh demi Cicing ieu atana ngeunah teu keur ngasana heula ieu. Eta. Ngeunah atana. atuh atah nama teu ngeunah nu jelas mah nu asak nu ngeunah. Ieu sikina bisa dilak. Bisa tuh udah jadi tuh aya. Aya nu geus jadi. Aya di Napoli bag. Napoli bag. Iya. Oh, Napoli bag aya. Sabar rasa ieu. Napoli bag. Ih, baru nyemai. Oh, nyobaan. Bahan nyemai. Aslina melakna kumaha ieu? Aslina meuli heula tah kumaha? Meulina di mana? Bibitna beli Di mana bibitna? Di online. Bisa. bisa. Oh, engke ngaranna si Sweet ngaranna. Sweetnet. Sweetnet. Iya. Cicing. Ulah makruh masakanana ya urang ngasaan si eta mah. Iya sampai alon-alon. Heeh, sok cik aing hayangnya ngeunah rasana pokona mah geus. Ngaranna teh aing mau deui. Taon. Melon Sweetnet nya pokona mah rasana beda pokona mah dibanding jeung melon anu hejo nya nu biasanya. Ieu Sweetnet. Warnana kieu terus rasana teh amis jumanis pokona mah nya. Tah. Jika urang nu ngomongna cenah. Pan aing teh keur ngomong kitu. Jiga anu mesekna, jiga anu ngupasna, tah jiga jalma eta nu keur ngecet tuh. Cuang cobaan ya guys nya. Lah cicing. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu nu kadua kali nanya. Ya geus biaknya ieu nya. Ke cuang nyirian di dieu nya. Cuang nyirian di dia ditulisan ngaranna ucing marucing dedenya. Ucing. Ah. Itu ekspresina teh aya amis teh ulah. Tidak meyakinkan. Amisnya kacida ya mah amisnya langsung nempel di nati koro. Pokoknya mah luar biasanya. Kurang sakitu teh amis. Anu amisna pisan. Aya, ini Diendekeun. Diindekeun lamun hayang amis pisan lamun teu diindekeun mah nya biasa-biasa. 2-3 hari lah. 2-3 hari. Diindekeun di 2-3 poe. Terus engkena dikeuretan make es. Geus. Di daharna dina luhur seng tengah poe ereng. Teh bisa. Gitu. Mamula. Urang bisa nitip, yuk. Ucing teu mawa es jeruk ya Aya. janji. Mere jeruk. Nitip. Bu ini tadi teh hiji cenah. Oh, udah teh langsung. Kaulah hiji. Habis asak ya. Aya teu. Atuh ingkeun ka di ke di ada kari itu keneh. Jadi WA tau Ucing. Engkos aya nu siap panen. Siap petik. Yang petik serangan kan? Karek petik sorangan. Petik serangan tadi petikeun. Serangan. Ayeuna. Metik serangan. Ayeuna aya teh nih. Aya 2. Kecil tapi rek kecil. Tapi kecil erek karena ingkeun ulah langsung dimakan. Da ayeuna mah geus ngemam di dieu. Tuh majang engke di rumah. Aing mah. Baru keur ngechatnya oke Jo aing. Ih, sok buat atuh ih. Sila maksudna. Pat maksi heula ih. Ieu kader Cilowa keur ngechat. Oh, diberi kembang-kembang. Oh, di kembang-kembangan. Tah, kieu ieu. Tuh. Enggak poe. Enak geus sabaraha hari. Terus 2 hari. Pak. Pak Ulis teh nya. Pak manis, Pak Lurah manis. Manis. Ratna, istri suami Ratna, Bu Ratna. Pak Manis. Tuh. Bilih peryogingan di dia aing pesen eueuh nu dibikeun hiji ge. Nu ieu geus boga, tuh urang kumaha pesen ari kieu mah. Behak geus dipararesenan ya tuh. Kabeh. Aing mah. Tapi lamun nu ieu mah bisa didahar ayeuna-ayeuna. 2 hari. Sampai ingkeun 2 hari.
Lamun geus dipetik teh engkeun. Ieu sagede kieu sabaraha? Timbang. Oh, ditimbang. Oh, ditimbang. Ieu lamun sagede kieu kira sabaraha kilo? Moal sakilo kilo acan. 6 kilo. Paling 6 on. Genep on. Coba ancing petik. Ya kan Tra? Ada orang video paucing. Asa pabali uting rek ngalat atuh ieu buah puih kieu aing mah. Heula acukna atuh. Nu mana? Acuk nu mana? Sabar. Teksi banyak heula. Iya guru. Keur dieu geus on. Sok, Ieu lamun geus jala buah deui moal. buahan deui. Buahan deui. Jadi kan ari model melon biasa mah geus jala teh geus paeh tangkalna. Ari ieu kumaha sistemna? Kieu we. Sistemna kieu bae engke teh ti dieu teh anak-anakna teh nambahan deui. Oh jadi tangkalna teh eueuh paehna. Nya lamun rek dipaehkeun mah paeh. Metik ya kebun ceramahna panjang. Kan segala macam urang kudu direview heula nya. Anu jelas gitu teh. Sebuat video keun nya urang. Jadi ya lamun geus di belah mana ya? Haruh tadi tegas di papatahannya. Tah, Di dieu. mohon, Di gunting. mohon. Krek. Tah. Tah lamun geus kieu ieu bakal pae moal. Moal. Bakal buah deui. Buah engke ka Jadi dieuna. selama panenna sabaraha kali? Kumaha kieungna wae? Nuluy moal pae-pae tangkal moal. Moal. Bila tangkal anggur. Heeh. Seriusan? Hah? Acek saya. Ente jika tangkal bonteng gitu. Ambil tereh ngajawabna. Aing. Ya hiji deui nya. Ya karek hiji. Ya, sok. Ieu aya setengah kilo mah nya. Atuh video eta. Oh, Hatupan hiji deui. Ambil sekali. engke bersambung. Sambung ke disambungkeun. Oke lah di kilo heula nya bising loba teh. Aduh ya Allah ting Bapak Wing loba gaya. Loba ugat Bapak Uing lah. Ya, Aduh, kumaha di kieu na sih? Op. eta nu keur emam ka syuting. Heeh. Balik dulu ya. Hah? Geus kajeun. Sok, Sok, ieu jadi simpan di dia. nuhun. Nah, Tuh, 8 on, 8 kilo. 8,6 sabaraha? Hitung ce, 5. Saya mah 1 kilo na ge 35 8. dikali ce, hitung ce, Kan hitung ce. 35 hitung. 8 on. Ai 8 on jeung 1 kilo gedean mana? Ya dalam. Gede sekilo. Dikalikan kan mau sampai 25 apa yang 30 Mau sampai 35. Oh, sok cing eta guat. Iku mangalikeun anak. Heula Kan cuci. itu tuh nah HP. Atuh ieu urang video, bari video eta. Teh angker video mah. Ieu ku si ieu. Video. Hese atuh. Untung. Kamu duit tanggal tua. Sok buru. Bra. Salawe nya 20. 30 ribuan ka Paucin mah. Pas 30.000. Oh iya 30.500, geus 30.000. Aing mah. Tah, nu eta Jujur, 30.000. aing mah. Ya video. Sok. Aduh, ya Allah teuing. Hing rewas Ya kumaha ya urang nu ya? Ya sirupna kumaha sirupna? Tak ieu mah boleh. Cicing video buru. Ieu mah teh aya. Ieu yang soal videona. Tuh atuh kan keur papatahan ya Allah teuing ih. Kumaha ya? Yeuh, potong teh dia teu naon. Di mana motongna? Iya. Mohon. Iya cara motongna kawas kieu cenah ge ulah tangkalna lamun tangkalna ge nang pae kabeh jadi motongna teh. Tadi luhur. Ti dieu, atuh Mohon. ulah ti dieu. Teu naon? Ih boleh. Boleh. Awas Boleh. tanggung jawab di dieu mun pae tangkalna ya. Moal. Kawas kieu nya. Heeh. Nah, sakieuna teh sakilona teh hargana na teh 35.000. Heeh. Ngan ka urang peda ka tetangga deukeut 20.000. Pret, daunna salembar 10.000. Dah, buku. Bo. Sama asa kilo. Tuh. Wih, keren mantap, Bu. Kader jeung kepala desa anjing. Arampun Atuh aing. da anakna. Anakna mah kumaha indung lah. Kan anakna kan jadi kolot. Ya. Mere behok mere ti urang hot. Iya, Dua, Bu. Lagi 2, Bu. Beli beli Bu. Hiji bae. Mere hiji. Nu ieu mere mah nu ieu. Mana na hiji?
Mudah-mudahan ya umurnya panjang. Amin. Selamat kepada Jakina. Amin. Indung mana mah kae tuh bah? Dari mana? Ih aing mah. Geus itu kilo heula pokona namanya. Ya hargana 35.000 guys. Atuh lagi daunna tuh. Jadi ulah jeung daunang kena. Daunnya 10.000 salam. Nambah beban cicing ulah rewel nu ngajual mah. Nu meulin kudu rewel mah nya ieu ditimbang heula. Ieu sagede kieu Yang ini yang 70 Beda saeutik 7 genep. 7 genep nya yang kurang leuwih ti 30.000 nya. Pokona pilih palai melon sweet mate nya sok mangga ka desa Ciloa nya pokona mungpeun raweuh pokona namanya. Oke. Terima kasih guys ya datang ke Ciloa nya hayang nu kieu mah pokona mah gratis metikna balik bayar. Geusnya. udah mah Ini baju baru. Baju kamera. Ini baju baru yang sore beli. penting dari Iya. korset. Iya, baik kana baju tadi. Iya pameran ge sabar poe buku? Sebulan. Seminggu. Entah seminggu. Sabu minggu. Karek kamari lain. Keur basa datang keramik we eta berarti lain. Tante cacan tah mah. Kan. Karek saminggu. Berarti ayeuna sabulan, sabaraha bulan kontrakna? Sebulan. Oh, lumayan lah. Bising rek lalajo pameran di dia pasar dadakan. Pasar dadakan lain ngaranna teh teh. Pasar malam dak wayana ti peuting ti barangnya sebenarnya mah Bu kalian Bu. Lamun ti barang asar bisa barang balanja baju segala macem pokoknya mah datang we ya ka desa Ciloa pokoknya namanya aya pasar malam dina sing rek naik korsel di dia aya rek naik kinci rek naik kukudaan rek naik ombak banyu di sini sekalian balanja ye naon ngaranna teh aduh kode ngaranna teh melon sweet net so sweet net ting bahasa mananya tah kok nama sok ka Ciloa mampir ye tah Kawetena review. mana kawet Review kawetena tuh aya bayam beureum. aya pokokna mah ye jalanna jalan nu Ciloa Kubang Sari ka ditu nya pokokna mah lamun ti jalan gede ti jalan raya ti arah Cirebon jeung Kuningan engke aya gapura di dinya gapura Keramat Mulia nya. Kecamatan Keramat Mulia bus we ka dieu ye tah. Tang kita aya balai desa di dieu Ciloa tah di dia ke di dia aya balai desa di jalan ieu. Polsek. Nah, pokoknya aya polsek aya desa nah di dieu tah di dieu kan katingali tah aya sayur bayam beureum segala macem. Terus di samping nanti aya ieu tah. Tah ya soknya dongkap ka dia ka desa tapi wayahna di dia mah kudu pesen cenah ge euy da kusabab ieu geus dicaririan si melona teh nya duh tah geus aya kode-kodean jadi nu nyimpang ka dia nulis gitu tuh geus aya kode-kodean rasana aduh pokona mah amis kacida pokona mah geus taya babandinganana pokona mah nya sok datang ka dieu ka desa Ciloa pokoknya mah di Kecamatan Keramat Mulia Kabupaten Kuningan. Nya kitu nya. Sakitu bae lur, da ieu standby kaderna biasa nama ti jam sabaraha ieu? Pagi ti jam 8 Ti jam 8 dugi ka zuhur. sampai asar. Sampai asar cenah standby di dieu. Setengah 5 aya deui di dieu. Sakayangna berarti sampai teling we nya kitu nya. Lamun geus teling balik kitu nya. Gitu lur nya mangga di Antos di desa Ciloa aya pasar malam